Hei kami pohoan kara 3 bulan can mayar ka Bang Emok. Hai, sana naonan teu boga kaisin. Kumahanya bararingong tu dagangan gelo bakene. Paling ge salaki sia dibawa. Ulah tuh dasar masalah hiji-hijina. Bang Emok datang moalnya ayeuna sieun kami mah. Untung kami mah geus mayar tilok telat. Aduh, mana dagangan aing can laku kieu datang deui. Selamat sore ibu-ibu, apakah benar ini rumahnya Ibu Adel? Iya, Bu. Ini warungnya nih. Iya, udah 3 bulan nggak bayar, Bu. Saya mau nagih sesuai janji. Saya mau ngambil suaminya buat jadi jaminan. Abe. Tega amat, Bu. Ayo naon, ya ramean, ya barudak. Bu, Hah? lihat Adel nggak? Enggak tuh. Aduh, kemana ya itu si Adel ya? Nyama paling nyumput alasan. Wow. Paling nya nama nyumput, Bu. Nya nama mau gagal, Bu. Bu, mau pinjam duit nggak? Lagi gampangnya duit. Boleh tuh, mau dong. Oke ibu-ibu, ntar saya balik lagi. Terima kasih. Hai, udah kada ngobrol doang atuh jajan. Ikut carewe, tenang be duit loba. Tadi ayah Bang Emok ngomong naon bae. Siapa pintar kode kalah nyumput. Udah dibiasakan gitu, Adel. Boga hutang mah bayar atuh kau memang. Bayar. Kumaha tuh dak di warung aingna rehe bae. Tenang, seteng renteng ku kami. Aing bosen budak unggal poe tanggung renteng bae. Malu lu. Geus dak geus jangan geus ditanggung renteng ieu. Mangkana boga hutang mah bayar atuh.
ada kudu kitu kami mah bantuan naon panajeng tetangga masih saling bantu kudu saling bantu nya aikeun eueuh duit bantu bejaan aing nyumput nya minggu isuk mah aing endek nyumput deui nya ulah bebeja awas Nah lu ketahuan lu sama gua di sini. Kira gua udah balik kali ya. Tahu gua ngintip di atas dari tadi. Bang, ini orangnya udah ketemu Bang nih. Jadi gini Bu, kalau nggak bisa bayar suami ibu jadi jaminan. ulah atuh Pak, lamun suami urang di bawah saanu maraban kami. Bere keringanan atuh Pak, eta salaki kami hiji-hijina. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Bu, kumaha kami cair teh? Bu Ibu, sebelum pencairan kita baca janji Bang Emok dulu ya. Oke. Sumpah Bang Emok. Sumpah Bang Emok. Saya berjanji bahwa saya akan tepat janji. Saya berjanji bahwa saya akan tepat janji. Bila telat bayar, suami saya jadi jaminan. Bila telat bayar, suami saya jadi jaminan. Saya berjanji, lamun ditagi moal nyumput moal kabur. Saya berjanji, lamun ditagi moal nyumput moal kabur. Jadi ibu-ibu kudu ngahadanya mun geus janji ulah sampai salaki ibu-ibu jadi milik saya. Ibu namanya siapa? Anong Seleb 2020. Bang, duit Bang. Ibu-ibu, hari ini yang cair Ma Anong Seleb 2020 ya. Kurang iraha, Bu. Asik cair, asik cair. Asik cair. Ya, emang saya ngecair lagi, Bu. Yang kemarin ge kamu 3 bulan belum dibayar. Kan bayar ya jatuh temponya. Ah, tenang, ini Kak Emol, ini Kak Emol, tenang, boga duit, Kak Emol, hayang tanya duit. Oh, panas ya. Bang, ayo pulang Bang. Mas Seleb, telaktir atuh. Dak sih hayang jajan naon sia. Teh koeng dibayarkeun lah, tenang. Oke, Mas Seleb mie ayam bae. Oke, tenang bae sih. Sebab ku hayang bae mie ayam murah ge. A few minutes later. Aba-aba, eta nu mantes cair, main ranggem, kongkorong gede, gelang gede, wih. Iya dong, gue gitu loh. Mas Seleb, mana janjina? Cenah nek nelakir mie ayam. Tenang, ayak Mas Seleb mah. Geranien be, nu loba kadinya. Boleh, gitu dong. Alah, saya mie ayam doang ya pakai kara yang budak. Del, gerajieun kan tata budak mah. Eta mie ayam sabarahan tah? Del mah, dekat puluhan kabayar Del, kumaha eleh. Siap-siap kayak dijieunkeun Mas Seleb. Tante Jutek, kumaha ya gaya aing, mantep teu. Oke lah, sakitu mah. Muluan si Onam. Pos rantai beko bae. Ih. Siapa teh nyahoeun. Pikir gaul di kongkorong ieu nyaho. Hai, nu dagang. Geura atuh ulah cicing bae di dinya, batur geus lalapareun gitu nunggu ame culangeut bedi amen. Kulamet kos keong lah. Nang Mas Seleb ieu geus anggeus. Aing dak teu dijieunkeun tangan opat doang. Mang hayang ngilap moal eta dihuntu. Budak sia mah ulah-ulah mih aing ngakanan mih. Piji katapan ge aing teurak. Padahal mah ya aing teh hayang kami lapar be dihakeun rek ku aing.
Kugaria ngerahakan be gratis dia. Dak sekali cing mah aing geus butuh udah hangusina si cing hang net misi gerak. Aduh aing. Hei, palang siang meta kabur empung mayar. Hei, wayahna ieu mah dihutang heula nya. Padahal masa rebu ya aing. Hade, dasar mah aing modal na ngahutang, dihutang deku sararia. Action. Bu. Hah? Oh. Beb tadi ge beb. Tadi ya. Ah. Terus salah ieu ka bogohna. Heeh, ieu ka bogoh aing, udah teh nyaho Mas si ganteng. Masa Allah, atuh tah mah sarua. Ieu teh ganteng ya euy. Sarua ganteng. Kamarahan mah eta huntu. Ya,